kosan we daripada sia. Iya bener sih. Ampun. Ini parah nih. Tosi paling mana? Oh, di Cihaya Matras we ka dia. Abi pinggir jalan dia ngantosan dia mohon. Mohon sok. Abi di si jalan na motor lain jalan ya. Siap. Yuk. Wah, kita mana? Aing keur ngadaguan rek cewek dia motor ieu dijual ku aing. Zaman geus di Cihayam. Dia teh ka dia. Lamun payung ngaliwat. Oke. Oke. Pokona mah. Naon mah lihat? Tuh naon teh naon. Naon, Bah? Bieu teh danguan aing. Kadengena mau ngajual motor. Moal lah dijual segala motor pi aku dijual. Kan aing motor alus ya mau dijual. Baru kieu. Itu lain. Sia budak letik. Jangan pada kecil, Paman. Aku sudah duluan. Lain saan we jual motor. Kira aku aing daripada dijual mending kene meuli deui. Kamu mah sieun we dipentak oteng beureun ku aing. Ya ibu sih eta sok meta kieu. Dia bumi nama doyok mah. Oh iya. Abi bete pacang deui nya. Oh, siap. Iya wae motor teh. Nah, ika anggo masuk. Anggo kene tuh ayo. Saya kene barang nama. Sikinang ka teh ieu teh wah. Karena naon sing nangka. Zaman baheula nya. Mohon. Kayak kieu euy. Siap lah. Saya kene motor nama sok. Alus kene motor mah tah. Alus. Pati kemarin sia teh 3 poe oge di bengkel sia teh di ome. Jadi, di mana? Abi teh Pangandaran kan? Bade naon teh? Iya. Bade meser motor iya pugu. Dari kanan di pengen. Motor butut bogokan. Kadang atulah kitu lah ngalemahkeun. Anjing tadi bali ica sia baru bener. Butut eta motor eta mah. Sia mata komisi ka aing atuh tadi merek. Kalem aing ke diberes. Kalem tadi tengah ku aing sarwana teh jeung budak leutik si teh. Ke diberes bungkus. Eta hayang ya bungkus. Ya, motor butut ieu mah. Uyuhan dari kanan dibeli motor kieu. Coba minang tiguling wae. Nya tieu, dari kanan geus ieu. Sia ulah ngogol ka balen aing. Naon ieu anjing sia budak leutik. Ya, ngawantosan we daripada sia. Iya bener sih. Ampun. Ku aing dibere udun. Lagi di alam atuh nu. Apa sia nya udah 2 bungkus. Heuh atuh ulah ngalemahkeun kitu. Bade dipesan motor ieu. Ieu motor sae salah sama wah ieu teh mulus pisan tah mogok dirawat dengan baik sama doyokna ge. Tuh, itu teh tiasaeun sia mah. Teh hirup teh. Hirup dan cek biasa ge. Kumaha sih di motor mogokan ini motor butut. Sae ieu sae. Naon nanya. Jadikan lah kapurannya. Terjadi ya mah. Kumaha ada biasa nama cek guru Heri. Sing teh hirup ya teh. Ya lah. Kayak heula nya, gedenya. Ya udah milarian jalan nu sanes lah. Ngagaul. Kemana ka mana? Kumaha tuh Heri? Moal cios nu ieu. Wayahna lah moal ciosnya. Beda ningali heula nu sanes kan tuh pada ditu nya. Oh mohon siapa? Padahal mah ieu teh sae pisan motor teh. Nah, moal janten. Teh hirup lah. Oh, itu motor mogokan wae kieu kumaha. Cek aing tadi ulah kitu goblok teh sia teh. Aing bieu teh sae. Ari pa aing teh lah. Lain ngadukung sudah goblok teh kalau kabutut-butut kieu jalma najisieun ka aing. Kan aing bieu terus sae cek aing teh. No. Wah, tong dikasih ampun. Kejar. Aing ge bisa motor ereking mah. Wah, wewe teh. Kewas. Aing kewas teh. Ulin atuh jalan-jalan geus beurit kieu mah lain ngahulang-hulang we sorangan. Nah, itu. Ya kabogong atuh aing mah payu. Yai. Beb, meuli heula pulsa beb. Eta saya datang apa nu abi? Mangga kayak tukang pulsa teh dia. Urang butuh HP jeung budak euy. Aya uang. Budak, katanya tadi bujang. Kok budak? Udah punya anak? Dia ngaku bujang. Lain poho, encan buka. Neng, menurut atuh sia teh ini udah wisan gini.
aku bujang Iya, dipercaya. tadi katanya bujang. Maaf Neng, lupa. Ah, bohong. Tadi katanya bujang, tapi udah punya anak. Ah, saya Bohong, tukang hati-hati, bohong Teh. sama doyok. Iya. Gimana sih? Manjek. Puas, puas. Udahlah, kita putus. Putus aja putus. Gimana, ah? Pasti Mang Jack tas ulin. Ai duit mana nu 2 juta eksektor ayeuna. Aduh, aing kumaha teuing euy. Oh, heuh api-api we aing. Ya, saritana teh kieu nyi, urang teh tas ulin bieu teh ti Mang Jack. Ai Mang Jack teh aya nu nagih cek aing ge, ka imahna teh. Eta anu nagihna teh. Mang Jack teh minta tulung ka urang. Ta duit nu 2 juta teh ku urang teh pake ngagade balong. Pake ngagade balong Mang Jack nu dilandeuk geuning. Atuh jadi boga balong ye na di lubak. Heuh, balong. Nu aya saungan Mang Jack. Oh. Ah, ajang sektor kumaha atuh? Teuing aduh. Sugan we aya milik atuh kewang yang deui lah yang deui. Heuh da karunya pan Mang Jack sudah. Sebagai rekan urang teh tulung menulung. Atuh Pak urang kulin heula nya. Oh, Dik. Penting aya nu boga balong. Si isukan ira-ira urang nguseup. Heeh. Bener bapak aing meuli balong. Ayeuna teh malam Minggu. Bakar-bakar ikan ayeuna ngalah-ngalah kalebak yang heula babaturan Anu mana balongna? Lu Mang Jack mah cenah nu aya saungan itu meureun tuh. Bener isasa mah heula. Gimana? Oh itu tuh. Oh, anu Mang Jack mah daya saungan. Heeh. Bapak urang ngagadena ti Mang Jack. Baturna. Ya pangadiwet pan. Ya betul ngaliwet. Tuh. Tah, ieu balong nalin. Yo nya. Nah, ini parah nih. Oh, ieu nasi gadi. Lauk dak. Udah Pak, lewat lauk. Anis, aing ngejeroyong mah. Kami ngedakon ku teh. Ai kulungan di bawah mana ya teh? Jeroyong aja ayo. Kobeng lauk. Ieu mun aya. Di tengah heuh ditu. Ieu ka dina. Mana tuh euy? Lauk ngaran? Aku mah ieu teh nya. Ayo wah. Wah. Gawat tuh caduat. Ya. Ini Ya kana naon? Tah ngarobeng di balong aing. Tah, taranjat sia. Goblok sia. Mana sih? Balubak. Anjat, kuat. Aing di kalubak. Anu sadak sapa mana ieu? Sia di pamoana. Cek aing oge kulungan di bawah mana Mang Jack? Sute. Kakak gobeng balik sanu naya ke kulubung. Ya. Anjat sia. Batur mah ngabalet sieun lain sia ngajedog wae. Cicing we Mang Jack mah aing mung barasa mah. Keun kuing ieu mah. Tuduh kana kulungna. Eta baru dakeun moal karama. Ai sia budak. Sampai kebedakeun titaku saya sia ngobeng balong aing. Aing Mang Jack, aing diobeng mah lila. Meuni kaya dibedakeun di belah mana kulungna. Kulung sia teh budak. Sampai kebedakeun eta budak leutik. Teh. Anjat. Ayo, sampai kebedakeun. Goblok atuh anjeun bolong teh nya sakitu gede. Kulungna. Aing mah kabur we. Nacis aing kudu ngabedakeun. Kulungan mah. Goblok jelema teh. Tari da ngukup balong aing di kalubak ye. Goblok bapak aing naon nu dirasa. Cenah ngagade balong ka Mang Jack. Ai Mang Jack na ngacacang nih.